Eta dewek menyata ayat-ayat Allah kami nu ngahirupkeun maneh tina paeh tuluy paehkeun maneh tina hirup tuluy dihirupkeun tuluy dipaehkeun tuluy dihirupkeun. Eta ayat-ayat Allah teh ilmiahna kabina-bina grapek bisi siling teh percaya heung ngan meureunnan sekeseler urang ke anu hirup teh lamun urang salah lampah ayeuna mah terus sangsara. Numawi 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik ti kiwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Dalam perjalanan hidup ini terdapat bukti-bukti nyata akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala hal. Dalam cerita pewayangan kali ini kita akan ditunjukkan beberapa aspek kebesarannya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 28 yang artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat-ayat Allah ini juga bisa dibuktikan secara ilmiah, seperti yang akan dicontohkan dalam video wayang golek berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Selamat menyaksikan. Brung ayat Lain kumaha kula batur mah motong-motongkeun kagorengan supaya ulah nepi ka angay-angayan. ulah ka papanjangan batur mah Di dieu meureunnya mangfaatna saling hampura teh. harus saling memaafkan, Saling hormat, saling ajenan. sumoh Nyaan perwatek dunya. dugi kaki Eta dina nalika Adam baheula bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah. kumaha kulan Para malaikat protes nganahakeun ka Allah, naha ya Allah makarek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah. sumohon Sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih, bakal saling paehan. buktos Tah meureun ieu bukti-bukti tina ayat-ayat anjeunna bisi pajar bohong. sumohon leres Nepi ka jadi udagan, lahirna batina tega diwakafkeun kana dunyawiyah. Geus ngabalieur we kana kaakheratan. paran kos ngabalicak kulan Satria piningit aya naon puas lamun paeh batur teh. sumuh eta Puas lamun batur geus korban teh. kepro Teu mikirkeun yen anu dipaehan teh dosa adaun boga dosa atawa henteu. sumuhun eta Kalayan teu sadar yen eta pagawean kitu teh bakal aya akhir. aya mamala Malik Yaumidin. naon kulan Ma didinya na teh mad tobi'i dua harkat ma hartina perkara. Li pikeun lors ki maneh sumuh jadi perkara nu bakal karasa ku maneh teh engke bakal ngarajaanana di poe akhir. oh kitu kulan Dina harti hiji pagawean teh bakal aya akhirna. leres Tapi parendene kitu aing mah dek nyaksian nepi ka pelbah mana sanajan sasatna aing ayeuna ancrup milut ancrup tangan kana ieu pasualan. oh leres Ya kulan beuki hareng heng dunya teh sumuhun wa kulan boa-boa deuleu ieu kajadian teh manyang ja
Allah rupina makanan kitu wa nepi ka pelbah di wewa teh nyaksian Pandawa teh dugi kanyang sarana sumuhun wa kula tapi kakang ilaing genteng-genteng ulah potong kitu ujang ta eta wa kula sing nepi ka anggeus sing dugi sagala rupa pagawean teh kitu ujang sing dugi ka cucungna wa nyaksian Pandawa teh nepi ka perbah mana sae antara hade jeung goreng da ai contoh mah geus tiba heula mere beja sumuhun leres wa ngan jelema we nararoyot jiga naja areras beheung wa kula haturan wa kula nuhun ujang kumaha wa teh damang wah sumuhun meujeuh jang ih nuhun ari sehat mah wa kula jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teu sangka kieu jadina cu naon ari wa nyarioskeun jarum ho ari jarum sapotong teh naon wa kula tu geuning kana bahasa sorangan geus teu diapalkeun ucu Allah abdi tak kirangartos wa da eta jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teh heuh bahasa urang bahasa Sunda oh kitu wa kula nu matak ucu ilmu teh loba Allah aya ilmu samioti sumuhun aya falsafah leres sumuhun wa seueur aya ilmu jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teh heuh eta teh nanakeun bangsa urang mah tara make jeung blak-blakan oh sok disimutan nyaeta ngaliwatan sinir silip siloka simul sasmita leres sabab ari basa urang teh aya unak usuk basa aya wawangsalan sisiniran sumuhun babadekan nya cuk suluk aya bahasa suluk siloka tuh dupi hartosna jarum sapotong dipake ngajarumat jagat teh heuh ieu pangna parentul di alam dunya jadi ulag ileug jadi parasea parebut itu parebut ieu teh alatan tina jarum sapotong dipake ngajarumat jagat oh laras wa jadi we ira laing sararea neme ka hartos wa kula tah boa mimitina teu dibismillahan tadina teh diniatan beuki dieu beuki karasa datangna agama teh saeusna dewek mikir jeung dewasa sumuhun si horeng mere pelaturan supaya manusia ulah lepas tina eta skenario pangeran supados ulah kencar wa dinya kula yen geuningan urang teh aya maha sutradarana sumuhun nya cuk laras wa kula tah munguh jalma anu mikir mah sagala rupa perkara jajadian di alam dunya jeung sagala datang ka dirina teh sok dijieun bahan tapakur tadakur jeung tasakur bahan pemikiran wa laras bahan pemikiran tenang malahan bakal kaharti be dieuna naon atuh dunya teh naon wa geuning alam ruksak alam pana jeung alam sakedeung ngan ukur ngaliwat pungkul di dieu teh cu kesaneng nya disebat alam saliwat anu geulis anu kasep bakal ngahiang duka ka mana sumuhun nya nu puguh mah ka alam panjang poe padang nagara tunjung sampurna anu kungsi kaalaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna dapat wa bakal ngageblek deui jeung mahana
Ayeuna urang hirup di alam gegeblegan ku gegeblegan eta tes nu teu iman mah sok ngajadikeun hijab nyaeta pipinding Sumuhun supaya urang silo ka asalna supados urang poe tua tong nganaha-naha lamun urang teu balik deui ka asal sumuhun wa nyacu laras tuh yakin lamun urang teu apal di jalan ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa beka cicing di alam marakayangan di mana kuringnya cicing di mana kula nyanyayang euteup dina kai euteup dina kayu euteup dina batu jeung terus di alam panyiksa sumuhun lain Allah rek nyiksa aneh dabongan urang bongan bangkong teh kacai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun Allah eta wa ulan leres bongan bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati rupina yen janji urang ka ilahi pikeun ibadah leres si orang malarisleuk wa maholaktul jinna wal insa illa liya'budun moal pati-pati pangeran nurunkeun jin jeung manusia lianti keur ngabdi sumuhun wa telepat bulan nu matak dewek mana naon aya kabejakeun Semar bur beureum bur bodas lega tanah buruh kendaraan teu aya wa mah teu acan aya wartos teu acan lain Semar anu keur dipipindingan ku silib da ieu mah wayangna ieu mah sumuhun leres dihalangan ku Siloka Sasmita karimunan ku Simul koreheun anu ngalarti Allah leres nu matak ulah waka Sukaseri muncan panggih jati diri eta wa teh kulan sedangkeun jati diri bangsa urang teh ayeuna geus kalini geus terkontaminasi ku rupa-rupa polusi kantos jati kasilih ku junti anu hartina jati kasilih ku junti basa urang oge geus teu dipikaharti sumuhun nu matak rinik-rinik ngulik harti cing hasik diri lamun nyaah kana awak cing apa dasar agama Allah leres ari buahna tina agama aman tentrem subur makmur gemah ripah loh jinawi aman santosa kerta jeung laharja sumuhun harja utamina eta wa tapi ayeuna bet sabalikna gunung-gunul pasir bulistir di mana-mana bet jadi daerah kumuh Allah lepat saha wa dabongan dina diri urang geus kumuh dabongan dina diri urang loba teu matuh da dirina motah nu matak doa loba teu mati oge sumuhun leres wa leres nyajak sumuhun wa tah nu mawi ucu dina jeung hareupan era globalisasi model kieu anu penting mah ulah poho kana jati diri eta wa ulan da urang teh ngabogaan nagara ngabogaan bangsa setiap negara jeung bangsa ngabogaan bahasana jeung ngabogaan budayana ngagaduhan ciri sewang-sewangan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana lamun budaya geus awut-awutan bangsa nage moal teu ruksak leres malahan sakapeung budaya urang sok diharamkeun aya nu ngaharamkeun wa nu mawi budaya mah ulah ditarima da urang oge boga gaduhan mun agamana sok da eta mati Allah sabab ari bener teh aya bener ceuk Allah eta mah mutlak nyata absolut moal bisa dirobah deui sumuhun leres wa aya leres aya bener ceuk filosofi ta eta mah
jeung aya bener cek ilmiah Sumohon. oke aya bener cek hasil musyawarah mufakat dengan suara mayoritas suara terbanyak tah eta meureun anu loba diawut-awut teh dumeh hukum menang manehna dumeh undang-undang menang manehna nu ngawut-ngawut manehna nu ngalanggar manehna nu matak anu kagencet mah urang ge nu leutik urang keneh we nu leutik nu kagencet mah wa tah nu matak kudu loba kacamata teh kitu cu kacamata teh eta wanyu kacamata agama kacamata politik tuh dina agama ge loba kacamata teh aya kacamata tauhid aya kacamata syariat hakikat tarekat makrifat aya kacamata ceuk tarekat qadariyah naqsabaniyah jeung sajabana Sumohon kacamata tuh ebreh we di mana-mana beda paham jeung beda-beda suku teh ceuk Allah nyaeta supaya saling memperkenalkan saling hormat saling wasiatan abeh teu rugi salin ajenat wa ayeuna mah jadi parasea atuh balukarna meureun ruksak teh nya cu mohon wa tuh Sumohon kadang-kadang loba nu marebutkeun paisan kosong nu matak ulah saeutik oge pamadegan teh kitu tah jeung deui anu leuwih silakan mah di mana geus kaancikan pamadegan teh geus boga rasa pangbenerna di mana geus boga rasa pangbenerna atuh sombong meureun ucu Sumohon kaituna gubrag deui ka iblis nu ngalalakon ta eta tuh mana manusana ieu teh Allah diajar katingal wa temong teh belebokna we wungkul malahan menang karuhun urang eta falsafah nagara anu jadi lambang keagungan negara sabab eueuh deui anu ngabogaan lambang negara mah lintang ti negara urang anu dimimitian ku ketuhanan nu maha esa ditungtungan ku keadilan tina 5 perkara eta teh aya 45 butir anu perlu dijalankeun ku urang Sumohon laras eta teh titipan ti para karuhun urang baheula menang jerih payah paeh poso laras tapi ayeuna mah ngan ukur jadi kamuflase ngan ukur dituna dina etalase ngan ukur dijieun papae sungkul eta lambang negara teh tanpa dina gawe sewang-sewangan Sumohon dipang nya cuk ngan ukur mengpeunan beungeut ku sawe ya dipangplangkeun we tinu eta oge geus ebreh atuh cuk natrat jelas kitu eta ge boa-boa kumaha wa negara urang menang ngarintis para karuhun urang teh ayeuna cuk bakal ngaliwatan revolusi deui aduh ari kieu ngan ulah aya nepi ka revolusi ulah wa dugi kasili paehan mah nya cuk di urang ulah dugikeun ka kitu wa mudah-mudahan masing aya tentrem we Sumohon wa ceuk wa oge tadi ngadoa teh genteng-genteng ulah potong laras ulah nya ujang Sumohon laras tah kitu rupina ti wa ngeunaan kaayaan jagat raya Pramudita jagat raya wayang-wayangan ku kituna wa dina wengi ieu ngarasa syukur ka Nu Maha Agung kalayan kodrat irodat anjeunna urang dina waktos ayeuna tiasa patepung lawung mayunan panggung amprok jonghok mayunan balanongan uluh bagja ucu Sumohon awis-awis wa tiasa patepang ai sanes perantawisan kieu mah dina seni mohon paingan seni teh geuning cenah cu nya heuh ngaraketkeun duduluran ieu laras manjangkeun babarayaan laras eta wa anu penting mah setiap urang panggih urang ngadoa ka Nu Maha Kawasa mohon khusus ieu doa teh ka murang kalih anu parantos rengse di gusaran neng geulis doh
neleng nengkung ucu neleng nengkung gera gede gera jangkung gera sakola nuju nun Sumohon laras wa cing kagungan milik rizki tinu maha kawasa anu halal nu ti kulon ti wetan ti kidul jeung ti kaler kantenan digamarkeun dina wayang ayeuna ku ayana tuang rama ngagusaran hidup teh dugi katiasa mukakeun lapangan kerja Diantawisma nu dagang sate nu dagang martabak nu dagang pakaian nu dagang lotek nu dagang itu nu dagang ieu eta teh milu hirup leres ibadah baso segala rupiah nyajak Sumohon eta tuh ceuk dewek oge tapi da setiap-tiap datang bibinihan teh sok jadi we anu teu dipelak mah cu laras geuning tadi mah kejeung aya copet segala ain aya wae wa copet nya cu Sumohon ya kitu teh ya amuing ieu teh tekanan ekonomi ucu Sumohon eta dugikeun ka bujang hingga make jeung nyopet ujang nu gareulis oge ayeuna mah meuni rapang teh geuning di alun-alun Bandung teh nanawarkeun diri Sumohon eta teh tina tekanan ekonomi malahan dina buser dina eta mah dina patroli dugi ka digiringkeun awewe teh kana truk geus eueuh hargaan deui ujang daya ae deh kumaha ieu teh cu Sumohon akibat sempit lapangan kerja wa geus purek lapangan kerja oge penganggur beuki loba atuh puguh we tensi kriminalitas teh bakal ngaronjat Sumohon nyajak laras kurang-kurangna iman dina zaman kiwari mah ujang matak ti soledat nanging hapuntenna teh nya kitu we ujang sukulan wah teh ieu teh ngagara pawayangan teh jalaran da puguh heueuh geus kolot teh meureun nya cu geus sagala ngurangan wah teh sagala rupana Sumohon wa segala karaos we mah sagala ngurangan aya pangeluaran gede ageng wa heuh ai pangabu geus ngawayang saputing teh kudu we teh aya 1 juta mah dipariksa ayeuna mah ka dokternya mah heuh ka rumah sakit wa ulang ai ku kitu teh mah heueuh ulah eureun dina perjuangan urang mah ujang ngaran-ngaran hirup ari hirup teh aktivitas Sumohon wa ulah pugat ulang di bajoang mah dina naon we babarengan jeung napas tiba heula bari jeung gua mah teu ngahaja istuning digawe sorangan Sumohon wa napas kaluar jeung ka jero anu ngajadikeun itu ngajadikeun ieu teh pantidinya laras daweuh napasan mah meureun beku kabeh Sumohon nyajak laras wa jeung rupa-rupa anggota badan kaahengan pangeran teh geuning dina diri sorangan teh luar biasa Sumohon barang antik sakapeung jelema sok kaget ningali TV ningali PCD ningali alat-alat nu canggih padahal eta alat nu canggih teh meunang jelema ai jelema teh pan aya panona padahal eta nu leuwih canggih mah nu nyieunna Sumohon tuh ti jerona nu maha pencipta teh laras rekaman geus aya dina diri sorangan tos aya ai batur mangabarangkeun tina eusi diri ai urang mangan ukur ngomong tina eusi jati diri laras paingan eta cikolot baheula ujang cenah anu beda dengan ukur kurung da kuring nama sarua sami nu mawi dipalsapahan ku tempat anu aya di urang nyata pajajaran hartina teh tina sarua teh sajajar saasal jeung sabakal nu mawi urang teh sanajan beda-beda bangsa beda-beda suku lir tangka teureub jeung keleuwih munguh teu aya beda ngan aya beda jeung beda deui Sumohon laras tuh nyajang Sumohon wa
muga-muga di dalam lampahan pawayangan ieu cacing jadi tuturus nutur galur ti karuhun mapai sunah rasul anu nyata sangkan urang mulang teh babarengan ka alam asa alam urang teh mimiti tadi ini amin manawi kitu oge da urang menganukur sugan pan ai urang mah jelema nya sok kakeunaan ku eueuh gingsir sumuhun kakeunaan ku eueuh sok kasalahan jeung kabeneran leres nu mawi hapunten tina sagala rupi kakiranganana uwa khusus kanu kagungan maksad sae cu kulaan sajabina ti kitu atuh uwa-uar pangajak ieu sakedap deui nyaeta bade pilihan presiden sareng wakil presiden sumuhun nyaeta uang ngabewarakeun teh panuhun ulah bade parasea ulah mangga pilihan mah bade nu mana wae bogohna da eta mah hak dirina sewang-sewangan sumuhun ciri demokrasi eta pilih yang ngan gerentes hate rakyat nyaeta nagara teh hayang ngabogaan pamimpin anu profesional Eta leres. negarawan bijak nyacu sumuhun nyaeta istiqomah jejegan ceg ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan cenah uwa ayeuna jadi urang Sunda hayang boga pamimpin urang Sunda henteu kitu oge eta mah sukuisme teh ngan hayang boga pamimpin teh sanajan lain urang Sunda ngan lamun asup ka urang Sunda cing nyuna sing nyuna lamun asup ka Jawa cing Jawa asup ka Sulawesi cing Nyulawesi jadi weh hartina teh kapake ku sararea sumuhun Adaptasi tadi itu lamun ayeuna urang boga pamimpin urang Sunda ngan ka urang Sunda we nulunganna teh ai ka urang Jawa teh ulah sabab mingpinna ge mingpin negara jeung tuh ai bangsa di negara Indonesia pan heterogen majemuk nya cuk bineka tunggal ika sumuhun jajang jeung MHP teh deui kanu di luhur omat eta agama ulah dipake kedok lebar ulah dipake kedok sumuhun ngan anu berpolitik kabeh cing beragama gitu sumuhun da lepas ti dinya mah leuwih bahaya jang aduh langkung reksak jeung eta deui ka militer ulah dieleketek wae kitu jang da eueuh abri mare kumaha urang hirup sumuhun ulah moal merdeka atuh aya TNI mah moal aman eueuh bapak polisi eueuh bapak tangtara eta teh selaku stabilisator negara dinamisator purah nakis serangan ti luar jeung ti jero negara puguh anjeunna mah parantos disiplin lahirna disiplin batinna malahan parantos ngorbankeun jiwa raga demi negara jeung bangsa ieu le sumuhun keselamatan negara tanu mawi asal bangsa Indonesia nu jadi pamimpin mah bade ti militer mangga keur ua ieu mah di sipil mangga anu penting cing leres-leres jadi pamimpin anu bijak sumuhun leres ulah bakal dihujat cing jadi figur bangsa nya cing bisa nginung ka waktu mi bapak ka zaman teh biasa nginggalan zaman lumatak era dek mah aya rek initna beuh teh kepat baheula mah nu mapageun balikna beuh teh anak bapak ayeuna mah abah genti jadi incu ayeuna mah incu sok ngeunteung dewek kana alam katukang heueuh cekeng aing teh asa cikeneh ayeuna geus riab incu sumuhun ai nang karak sare teh rapang dina beuteung teh incu wungkul parebut laras
eta dewek menyata ayat-ayat Allah kumaha wa kami nu ngahirupkeun maneh tina paeh tuluy paehkeun maneh tina hirup tuluy dihirupkeun tuluy dipaehkeun tuluy dihirupkeun sumuhun geuning kitu cu kitu we wa eta ayat-ayat Allah teh ilmiahna kabina-bina sumuhun grapek bisi siling teh percaya heug nuar tangkal kai cenah paeh tah tina paeh teh bijil nu hirup lemer supa geus paeh dewek tanagana bijil deui engke nu hirup jagong teh geus kolot teh geus paeh digaringkeun tuna we na taneuh hirup deui bijil nu ngora hirup deui kitu we nya atuh ayat-ayat Allah teh abong maha benar Allah dengan segala firman-Na subhan nya cung salin berganti ngan meureunnan sekeseler urang ke anu hirup teh lamun urang salah lampah ayeuna mah terus sangsara sumuhun laras melakana nu mawi 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik ti kiwari kitu si horeng beureun kudu ngadidik diri ti kiwari supaya petetan urang teh marulus rahayu kaituna sumuhun nya biasa kapetik wa sabab wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyieun kagorengan anak insu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan pan eta teh getih urang keneh darah urang wa laras sok papangih-pangih ajang we ayeuna mah lamun pangih keur si Ujang ya pulang bade mah pageun juragan Bima ka astina ieu teh na asa kuharianeun eta jalmi kitu wa apan sidik sagala rupa oge kudu ngaliwatan heula musyawarah jeung dulur dek ini teh ieu mah abong inget kana janji Kurawa jauh dirig-dig we nu mawi nyiar-nyiar pi ka melangeun Ujang bakat kupingah wa awas da asa nong toreng keneh bieu ucapan Semar lain nong toreng kumaha yen bangsa urang teh era diseungsirikeun wae ku urang deungeun lainnya geuning jeung batur saromongan oge eusina mah geus lituar nah pada hayang nonyolkeun diri pada hayang kapuji hayang kapake sorangan paduli batur kajejek paduli rugi asa eta teh hartina silaing teh salilana ngan ukur ngeunah cicing dina bangke nincakan bangke atawa kau itu apa kepada beta betul nyaeta mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain siapa penderitaan dewek ngamucunghul barang mucunghul dewek kalam aduh aya barang kirim yeuh bisa itu saha saha teh aya kitu akang eta aya kitu nya milik aing ieu Allah dulu akang teh tah kitu jelema lu bade nyeri teh nya aya we geuning eta teh aing oge aya barokah sok aya wae ganjaranana ti bapa hajat deuleu ieu teh nyaeta munut lagu Hamdan beres aduh sorana geus kieu Hamdan teh duh moal ada ieu mah hayang ku cepot hak aing hak sia hakaneun geus si amplopna ka dieu ngalagu ulah pacoro hayang nu gede surupanana aing ah eta cenah hamdan gitunya hamdan li rabbil alamin
Fathul Mubin Innahu was-sami'u alim. Puji kagungan pangeran nu maha ulas turhemah Gusti mangka muka purang bagja ya Allah ya Rabbi mantena maha uningan dulu salawatan ala barokatan Allah Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi salam sinalang sholawat muga netes ka Muhammad natrat ka para sahabat para ahli jeung karabat sholawatan barokat Allah Muhammad Rasuli wa ala ali wa sahbi anu diwayaga teh sieun kasaleo udah sorana tidak aing mah sora sesa tapi dewe mah aya nyari wae aya akang mah sora goreng ge ulah emas naon nya akang mah sora goreng ge ulah emas milik emas tah eta neke teh bari muji ayang dibere ai sora seperti dewek mah bisa turatiru bisa turatiru ai model aing mah bisa nurutan sejen gitu jadi bisa nurutan nu sejen ai sora model kieu mah kabula kabale model dalang Dede Amung pan sorana teh kitu tah sorana teh eta mah sora heujeun sora gangsa kembang sungsang dinang kunang kutak rawis wayang gitu ya ya kayak ngobrol aduh eta dek ngamuji ku Dede Amung teh ku kuat hebat noron sababaraha peucing teh angere sorana teh ai dek kapan sok batuk sok peuyeul sora hei seniman begitu nih aduh sigarengna di sigartat siapa teu muasada siapa moal sanajan saro di gangsa oge da siapa teu becus nurutan batur mun aing diturutan ku batur hese
rata-rata jelema di alam dunia teu nyaho ngaran teu nyaho dirupa. Seperti kana ta'ud apa ngan teu nyaho rupana kumaha jeung migawena ta'ud. Ari a'udu teh asa tina kecap a'wada. Naon margina harokatil wawu ilal aini, jadi harakatna wawu ditukerkeun kana ain pasoropa maka surup a'udu ai akdir teu teh pagajali tah cika ing oge. Ari nu dipikahayang ku jelema kagungan Allah diudag-udag tapi kanu boganan teu wawu. Seperti ayeuna nini oge geuning ayeuna mah geuningnya isuk-isuk teh cing alacir. Maksudna mah olahraga hayang manyangkeun hirup. Bari make jeung calana panjang beuni percisnya bebegi geuning. Lulumpatan maksudna mah hayang jag manyangkeun hirup. Ngan jeung nu boga hirup henteu wau tadi dieu cilakanna teh nya. Teh kitu. Benar. Aing mah eureun jadi dalang dakwah bisa aing mah. Kabula-kabale sakabale aing mah. Mending ada dakwah murah urangnya. Aku mau dakwahna mah mahal, ada beban da mah cuk. Bener. Kita aing oge. Ta dalang Cecep Supriyadi keur sohor baheula. Oh. Dina syura rahwana atawa dina ngomongna pamandruna pamankumbayana anu mawi dihaturanan linggih ku diri kula sadaya euy benar sadaka teu aya sanes kaula teh nyaeta bade ngahaturkeun rebunuhun lakasa ketika bingahan sampean parantos tiasa nyaosan kana pangkir kula aduh benar bisa Aduh. Anu mawi pun mang dina waktos ayeuna jelaran ngawayang teh mung dugi ka dieu bade diteraskeun ku Haji Kosasi di Jeleko. Aduh, dalang Ibrahim baheula kitu euy. Kita ngawayang beurang tuluy anu kaul. Kumaha? Mun urang mah ku pidato para wargi atuh si kuring teh sadayana ieu hapunten we kaul teh mung dugi ka dieu kitu. Ieu mah kudorna nu mawi pun mangawayang teh ayeuna selesan seueur anu bade kaul bade diteraskeun ku Haji Kosasi ti Kulalen. Ampun. Eta pidato kudorna uni aduh Gusti. Akang mah sagala katurutan teuingna lamun Jamar Media Naon? Jamar Media ngadongengna Ngadongengna mah bisa. Aduh. Dongeng tunggal. Apa kacapina eueuh? Wah, ya mah. Bangsa naon itu teh pinggang ngaleut kitu euy. Berarti Agan kaula cepot. Bangsa Brazil. Moal kitu urang Brasil mah uyah-uyahan meureun suka menang main bolana. bisa jadi teh. Oh. Bisa jadi orang Korea meureun. Korea. Pak, jang. Kade Pak. Aing sok curiga aing lebon kitu teh. Benar. Ulah kaget euy. Saha? Lain saha-saha. Da aing mah geus nanya sia. Heuh ka dieu atuh, kan? Kaula sepot. Tah.
aing ngomong jeung dunungan mun keueung. Namahan muringka. Lamun aya jelema aya musuh naon-naon teh lamun ngadenge suara dunungan jauh lakatei aing mah. Leungit. Aya naon? Cepot. Kakang Semar Banar Nangka. Badan Nanaonan sia teh? Lain eta dunungan. Banar. Ka dieu Kakang Banar Togel. Hayang disiksa. Lamun juragan Bima tah. Aya puringka. Tong eureus sia. Itu puringka kana bulu punuk aing teh. Eureus sia. Jejak ke wae. Keleper. Juragan Arjuna mah tong heureuy. Eta keur budak di bawah tunggu pare wae. Kumaha Kang? Juragan Bima mah ngebahayam teh. Syeuh. Calang hayam teh paburantak. Nepi ka teu ngararenog tah. Nah, Da dijual hayamna kabeh. aya Leuwih wae. Ai dunungan eta mah nu hiji ngebahayam teh. Ieu hayam. Hayam teh lain lumpat kalah cing jalan leungeu luak liuk. Kalah nyorok coke terus. Ila. Wah kaget banget. Akhirnya kita telah sampai di akhir video. Mari kita renungkan sejenak tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala aspek dalam kehidupan kita. Dalam setiap hembusan napas dan dalam setiap momen yang kita jalani, kita menemukan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa untuk like, subscribe channel kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.